jadi menrek pake kanya tayak duan si dunia dibagi dua. Janji arep buka dunia, sumpah merek saya rek satu rek satia ngaji nepi kapati. 5 bulan paperangan rasa cinta ngarekahan anggai mimiti arang patepang. Rasa cinta ngarekahan karacunan hantu pirang beda. Ayana orang ketiga mun sakira pinggering mua erek titik ukur sedih jeng kaperi. Janji arep buka dunia, sumpah merek saya rek satu rek satia ngaji nepi kapati. 5 bulan paperangan rasa cinta ngarekahan rasa cinta ngarekahan karacunan hantu pirang beda. Ayana orang ketiga mun sakira pinggering mua erek titik ukur sedih jeng kaperi. Sakira pinggering mua erek titik
Gusti bukakeun hijab nadi saliran maha uningan saliran kagungan cahaya saliran nu yasanya angan saliran nu bijaksana kasaku makhlukna
hayang gerak-gerak deket rasa liwung gandrung diri kapidang semu ngalang layung hayang gerak-gerak tepung sawangan tinggal yang ngawang-ngawang
Dina lambaran lelakon aya katinung manten diri kata Dina lambaran katresna aya ringkang can kasorang diri tapi dangdut
kesahan, keasahan tentang kerasaan.
Heman ngembang kelayang asmara di ayun angin, ombak baca di usapan angin cinta, bangsa kembang ngarang-rangan layu di taman saling
kamari anjeun simping nepangan tapi asa tos lebih hoyong enggal depan deui pangaranan sareng kakasih sok hoyong ajaket bae mun tetepang sadinten karaos asa ngampleng duka lamun saminggu tantosna
wanoke ukur saliwa geningan ieu rasana kabandang ku diri salira anu kacita rasa kasona tambi kangen siang wengi kasalira saupamina lamit tetepang hati
buktikan cinta abdi. Cinta kasalira bulet manteu teu aya duana. Tos tepi abdi lalayaran lambah sagara cinta, tapi can mendekat darmagana cinta nu sajati. Tujuan di darmaga cinta, na cinta salira abdi berlabuh samina. Najan anjeun sanes cinta dugaran, tapi kan cinta susah ngebandingkeun. Cinta kasalira bulet manteu teu aya duana. Tos tepi abdi lalayaran lambah sagara cinta, tapi can mendekat darmagana cinta nu sajati. Tujuan di darmaga cinta, na cinta salira abdi berlabuh samina. Najan anjeun sanes cinta dugaran, tapi kan cinta susah ngebandingkeun. Tos tepi abdi lalayaran lambah sagara cinta, tapi can mendekat darmagana cinta nu sajati. Akhirna dugi ka tujuan di darmaga cinta, na cinta salira abdi berlabuh samina. Najan
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amar Jurnai. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di video kali ini kita jalan-jalan diiringi dengan lagu pop Sunaya teman-teman. Teman-teman yang baru bergabung dengan saya jangan lupa di like, komen, subscribe ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari mana saja, teman-teman Kang Amar ya, dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, dari Singapura, dari Taiwan, dari Arab ya. Nah, selamat datang di channel saya. Saudara-saudara saya yang lagi bekerja di luar negeri ya, selamat mendengarkan. Sini nih saya di kampung Enda Kalong ya, sambil melihat pemandangan pesawahan ya teman-teman. Di sini mau panen teman-teman ya. Lihat tuh padinya sudah mulai matang nih, mau panen teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.